saking prawingwa toyam wiji saking prawingwa tinalangan ampel gadi toyam wiji saking prawingwa tinalangan ampel irina sekarang penuji sekarang bakas story aduh ampun ya ini memang usaha mau usaha tapi dah gitu salah kia lain tani tengah bukti dagang eueuh nyatana ngiriditkeun pun kitu deui obat ilaha illallah muka bengkel kieu bengkel duh kuduna mah aya plang di hareup teh dagang tahu jadinya teh aya bengkel aduh ieu busi nu kitu busi gitu ngabengkel aing teh euy duh obat ilaha illallah sieun eueuh datang ka dieu euy ngabengkel teh pajak-pajana sieun boga kereta mesin cenah nu anyar ayeuna itu ruksak irad dekok ya abung sempat tukang seni ngabengkel oge euy terus ieu nu salah teh meureun ieu bisa ieu kabalna jigana tah iya bener iya tah tuh kabel teh sada kacapi deh aduh ampun duh nya iya juga nu rusak teh busina ieu teu ngeusi sapoe paling datang tiluan bari jeung tara marayar nu warawuh hungkul heeh mending keneh ngadukun aing di ujung-ujung jadi ajengan ku jadi ajenganana aing pada ngomongkeun wae tidak dipikir dibulak-balik euy jadi ajengan dewek ai dawah di tangah kaluhur awak begung geura huntuk ka hareup bari peureum we pasti pada ngomongkeun ai beunta mustami geus eueuh ai beunta mustami geus eueuh keur dirage anjing berbutulang ampun ya di PHP-an jakat kadon pakai meuli jaket ku aing hidup ampun woi di PHP-an kurban dipakai hajat ku aing aya kesempatan atuh kitu da teu nyatu aji mumpung eueur mah eueur aing teh jadi ajengan-ajengan awam di dinya we nu libak paling menang oge hidangan kebatur ngewaan yang ke rumah sya we duh ampun obat ilaha illallah ieu nu ruksak teh meureun tapi bana ieu teh ban teu salah mah radia ban radia belegug lain radia teh eta bahanna nu tina roti nya gini aya ditincak teh beak duh ini kita mau bisahan dong yang poin gitu ya tadi itu dewek temangi mobil di jalan digusur ya kan dia si segan ini bukan ada nyusul ada pukul di omean ku dewek jeung mesinan di urang ku kuda we dudut ganti ku mesin air loji datang ku jadi jelema teh ngahararina we ku aing jadi ku tukang bengkelna aing pada ngahina cing cererowok kemari aya nu rekomean eta pelek atuh bisa nya kapaksa we dibikeun ka batur aing
aing paling bisa oge nepungkeun kabel. Come back to me, come back my love. Please me why old you student. Yesterday love me again, please me why student. Independent ya pilasi do you bebeten. Aduh, aing bingung. Pasen Kang. Cek batur ibu kota teh ngajamin kana kasenangan hirup. Dipikir-pikir ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Reka ibu kota kejam lebih ti ibu tiri. Reka ibu jari, ibu guru ngamuk. Kudu ka mana aing neangan kipayah ya. Jauh-jauh ke Jakarta aing neangan gawe, tidak ada lowongan. Kesana kesini tidak ada lowongan. Dina aya lowongan lagi teh seimbang jeung keahlian aing. Itu naon deh? Terima reparasi tahu. Hei! Silaing trun. Wah, aduh. Ya gila loh. Itu kek. Sate itunya. Ya, bener ku pohon deui. Bener, kelo halus nasib euy. Di dieu ayeuna teh. Kelo tuh sangga aja cacakan kuku petot bisa. Aya kamu aja. Aya kamu cuek. Sampai geus dihidup nambeu dek teh boga penyakit hepatitis B dek teh nyari ku batur teh pada ngejauhan jadi dewe teh kapaksa we nyeun bengkel di dieu Yosep. Oh, asalna ti rumah sakit meureun Uma Ome Pispot. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman dewe teh jadi muka bengkel teh. Aduh, ayeuna mah tara ngadudungkan jeung Juragan Arjuna, Juragan Gatot Kaca kitu. Dek teh jauh anu mah euy. Juragan Arjuna mah kaing teh geus cuul. Cenah bejana ke Argentina Juragan Arjuna teh. Juragan Gatot Kaca enak teh geus diganti ku si Batman. Juragan Antre Jaga enak mah kapepet ku McKeever atuh marukankeun teh. Motak euy. Tadina saya suka didinya aya lowongan dinya kan alus gaul gising di kota. Hayang jadi knit reader ka saha nya? Hayang jadi. Padahal bengkel. Dewe teh kapan keur nyetakeun ieu? Oh, mobil bisa ngomong. Mobil bisa ngomong. Mending nyeun kareta mesin bisa utah. Can aya. Bener maju euy. Aya cilik rek ngomel naon ka dieu? Tadi mah didinya buka bengkel mobil. Ieu kolor soe ieu na ieu. Naon-naon? Tah loba bujur. Sebenarnya nyamung. Lain. Naon? Ngomean ka toko emas. Eta ge rek ka toko emas, kan toko emas teh keur ngomean kenteng. Aduh, aing mah situ saka saudara gelo itu saka urang ngimpi naon peutingnya. Da saya teh peuting teh ngimpi di udag-udag selang. Bisa patangi. Sarua pisan jeung dewek euy. Ngimpi naon dari Kang Epot? Ngimpi di udag-udag jepit. Bener. Lain siap di Margayung raya kene. Di mana deui atuh sacang kewok ge lumayan di dinya. Bejana di Blok R. Di Blok R bubuhan mah ditulungan ku Pak Maksum Sudrajat jeung ku Pak Tanggus Kita pikiran rakyat. Heeh. Ku Asep pengalaman teh euy. Naon? Kulantaran sangsara hirup nya euy. Nya tina peurih teh peurihnya. Tina peurih dek teh terus moro katu ka panyairan pagih jeung Kang Haris di jang lalubang dek teh. Jeung Pak DM. Pak DM itu tuh Ngalalubang. Ngalalubang jeung Pak. Menang Japati. Menang Japati. Ade bisa. Ayo ditiir ku dewe klondok. Aduh, ampun. Lain ngomong-ngomong cing atulah bejaan da. Saya ge beja mah geus ngadenge. Beja mah geus aya salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Cek dalang baheula teh mah. Oh, dalang baheula nu payu. Beja mah geus ngadenge. Si nyaho si cepot nyaho. Cing teh si cepot. Si cepot piningan lah anu bibirna jadi huntuna hiji. Heeh, terus itu mah maju ayeuna hirupna. Cenah aya beja teh. Sapraka Cirebon. Heeh, kapan teh meuli udang gitu tadi teh. Asa disebut teh. Mungkin tarasi. Nyipak aja ka pejalan ka ieu warung sangu sinang heula. Sinang heula ka dinya. Bari ngomean ban. Pak Ono. Lain aya di, da aya jelema mah nya jelema aya paribasa kagorengan masa jengkal jadi sadepa. Sadepa jadi 1 meter, 1 meter jadi 1 kilo. Wah, ruk mas ayeuna 1 kilo 2000 teh korode teh ayeuna dina cekek Di pasar. marukankeun teh. Ieu mah beja nya beja. Atuh dewe kumaha angeus beureung ngomean mobil teh doang ngobrol mah. Apa dewe teh ieu aya nu passion. Ieu teh mobil. Aribana kamarana. Manya aya mobil kieu.
Eta salah nempuh pariksa ke dokter mata eta panon. Lain. Ieu malin mobil korek api. Ampun teh heula cik dek teh kieu. Geura nya minta supaya dihakiman ku si Leing. Sep. Dek teh aya mobil ngajugruk sisi jalan. Terus cek jelema teh pangomeankeun cenah boro digusur ku ka dieu ta eta jelema teh urang mana da bajuna teh rubat rabet. Ai cenah mah nu gelo teh. Har. Atuh kemarin ngomean anu gelo. Ngaranna nu gelo mah omeaneun. Lain ieu mobil geura tempo ku si Leing ieu kabelna dicabak dengekeun. Dah aja. Halus Kata kacapi. Tuh. Dah aja. Cicing eta ban tepak. Nanti kulahan ternya. Bener imah mobil aja. Ya mau lebih gede tidak. Asomkeun ka RCTI moal burung diduru. Bisa jadi. Bisa jadi ya mobil teh tadina gaul jeung tukang seni. Mobil teh ke dieu tongongna mobil geura tinggalkeun. Tah. Oh benar ya. Tiga nama. Saya mah geus butut. Lu hareupa teh keneh tah ieu tah. Aduh. Aduh, kade Bang. Ieu bengkel. Itu euy. Bang ieu pangdarongkeun ieu motor ih. Hah? Ada sedang dan ieu motor ieu bengkel lain. Itu saha? Kan simkut ya. Sirakut. Pepotongan aing teh satruna. Anjir, gini, geus make helm. Itu make helm. Mana? Tuh, kacamata helm eta teh. helm jurik. Mana helm? Alah, aya ka. Kamu kenal. Akang. Pangdangdangan ke ieu motor ih. Naon anu acanana? Ieu cenah mah gugusina. Nah sih. Busi, urang jeung busi. Ayo pangdangdangan ke ieu. Baik pangandaran ke meuli pangomeankeun. Pangomeankeun biar motor teh dituntun. Oh iya dah. Nah ieu motor jadi peot kieu ieu na. Bakat. Sugan teh motor geuning jo dading. Nya, tah sabakna beye. Lain di mana mana teh jeung mana teh? Di dinya we. Di mana? Di teh jauh di sisi cai. Jadi kunci anak. Oh. Nya di mana we, Kang ah. Malu mah ieu jelema lain ngomong kitu. Lain geus maju boga motor bejana jadi sekretaris mana jem? Oh, lain jadi sekretaris deui. Jadi naon atuh? Oh, kuring mah Kang. Duh, geus pangalaman kuring geus aprak-aprakan ka mana-mana. Lain sapak diserahkeun ku uing geus 4 tahun setengah teh ka mana wae teh jem? Wah, nya maka teh ka Amerika. Aya naon wae di ditu? Di ditu geuningan loba cara. Mata oge Kang jadi jelema mah. Akang baheula ka ijem geus teu neuleuh ku sabelah mata. Entu. Diacuhkeun. Teu da bari hees neuleuhna ieu. Tuh, geuning cak sabelah-sabelah. Ijem teh dikungkung teh diawur dicangcang teh diparaban. Tuh. Ayeuna manggih ka peuri jadi maju akang mah hirup kitu-kitu geus tempo ijem mah. Tempo kuring tuh. Tempo tuh dasi dikelek. Ai ku kitu teh mah nya jemnya jelema ngaran-ngaran jelema geuning aya na paribasa naon teh jem? Nya, ai jelema mah pan aya ucap paribasa. Jalma hirup, lenan teh manuk hirup ku bujurna. Manuk hiber ku jangjangna. Jelema hirup ku hitutna. Saruana sia mah. Naon coba Akang? Manuk hiber ku buntutna. Jelema umurah ku jejer. Manuk hirup ku jangjangna. Jelema hirup ku akar. Pan cek aya paribasa, ai jelema mah kudu legok tapak genteng di talian ku karet. Legok tapak genteng kadek. Dan dina hati jelema teh geus kirata teh kan. Jelema marejel na beuteung emak. Ai manusia. Manusia. Sok Ajalmi. Jalmi ajal teh misah-misah. Ajal. Lain ku bisa. Aduh, marukankeun. Hampir beakeun we. Siapa dulu dong ibunya. Mau didangdanan eta motor? Lain naonana nu ruksakna tidak kudu pugu. Oh jadi nanyakeun ka kuring, apa Akang bengkel? Eta pariksa heula naonana. Mimiti teh imah tadi teh. Imah. Tah mimiti maju teh motor teh kumaha? Mitina teh di beselah heula ku kuring teh. Dibeselah. Oh, diselah. Tah. Terus? Datang kitu wae. Naonana tah ai kitu? Beberak-bekan teh naon teh penyakit beberak-bekan teh. Oh, Kenteng di imah dipariksa. dipariksa. Genteng. Heeh. Naonana? Kentengna dipariksa, kenteng di imah. Genteng bocor. 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 Tina bocor kenteng. Nah, ieu motor teh tidak bocor kenteng. Beberak-bekan. Namun jauh sih teh jeung muning.
Kapan muring dia cek kabur. Muring ada rawit dia ngomong dia kumaha teh. Ya mah nguruskeun motor. Motor teh miti. Kumaha dongeng lah dongeng motor teh nu ijem. Anu kuring. Ini ti imah. Imah. Ditumpakan. Henteu dijingjing we. Henteu daekeun hirup. Oh jadi mogok teh geus di imah keneh. Imah Lain keneh. ai maneh boga motor gitu teh geus boga SIM. Encan. Can boga mun si kosim mah boga. Si kosim lamun titah ngaput si kosim. Ai si mah aduh ai mah. Ai SIM teh surat izin mengemudi. Oh, gitu. Kudu boga eta. Tah. Lamun teu boga eta engke tabrakan di jalan teh rek kumaha? Tah. Sok, engke lamun boga SIM engke teh ijem teh tabrakan di jalan aya jasara harja. Tuh. Ya Sep. Ustaz. Jasara harja bener. Jasara harja. Jasara nyangka ijem jasara harja. Nyaho. Lamun dahar eudeungeunna ta jasara harja teh ngeunah teh kecapan Beleguk mah. Ayeuna teh geus modern. Heeh. Tong make jeung kitu-kitu ngomong teh. Jasara harja teh eta aya sumbangan duit di ditu. Heeh. Nya dibere ti Bapak Polisi. Asuransi jiwa model kitu merenya. Ayeuna turutkeun ieu teh pepatah ti Bapak-bapak polisi teh anyuran ti Bapak polisi teh supaya keur ngalancarkeun dina jalanna lalu lintas. Lamun ceuk bahasa Sunda mah lalu lintas teh naon teh? Lalu lintas lah. Bahasa Sundana lalu lintas mah Sunda eta mah bahasa Irian Jaya. Patali marga, patali marga. Jadi Eta. urang teh di jalan teh cing sopan. Ayeuna coba di Bandung ayeuna tiada hari tanpa macet. Tuh, ieu teh akibat naon? Teu disiplinna. Disiplin. Teu disiplin eta supir-supir teh. Supir. Oke betul kosim. Mobil keluar unggal poe jalan anger wae. Tuh. Lapan keuri-keuri ya kawangun. Keuri-keuri Kita yang ngawangun. Ngawangun. Tuh, merupakan orang kudu dirojong. Dirojong. Ieu mah Ulah ngalangar. antri teu digugu. Hayang paheula-heula. Ada budaya antri teh teh pan lumayan. Pan lumayan. Cing cok ijem aya antri naon? Antri. Heuh. Oh, saurang-saurang di antri. Oh, geuning eta nyaho. Nya. Di kudu ngalu dieu. Ya, Aya kuwi mah da disalahkeun gitu teh. Ieu mah ngaco wae ngaromongna teh. Kang, si ijem mah atunya. Jem cing loba daek maca tah baca. Dibere korannya, anu dibacana naon cing? Naon? Neangan anjukeun TV, neangan anjukeun radio, teu dibaca berita-berita lainna mah. Ingat atuh. Da eta loba ayeuna mah geus budaya nganyuk pan. Mobil nganyuk, TV nganyuk, segala ge nganyuk. Kawin dianyuk ayeuna mah. Aya kitu. Aya kawin dianyuk itu. Kumaha? Pokoknya mah mas kawin 2000 dianyuk. Tarima abdi nikah ka Imas putrana Haji Hasan, kalayan mas kawinna 3000 dianyuk. Jadi nganyuk wae nanaon. Nganyuk teh ieu mah maca koran teh neangan anyukeun. Kawin masalah ya kawin masalah. Kawin masal. Sok eta omean. Oh itu motor kene ieu kana motor cenah omean motor. Ayeuna mah kieu we. Da motor ke hirup motor mah. Mah ieu mah kajara roh heula. Di jero aya. Cai tah. Ai ieu puasan teu. Eta bulan bungkul. Ijem eta mah lain babak, ban urut. Digegelan ban urut. Oh, sugan teh banit. Sugan teh jalabria buleut-buleut. Ayeuna mah di jero yeuh, ka jero roh heula. Aya, yuk. Urang sono ieu urang ngalariung urang diskusi mending ge urang diskusi kada jalan bener. Heuh, kumaha carana sangkan urang hirup aya dina kamajuan. Tah, da moal kieu. Ulah monoton wae hirup teh bener tuh. Teu kabita bus jadi presiden. Oh. Sok, berskankeun teh. Saddam Hussein ayeuna kumisna kanel. Tapi kamari mah nyukuran Saddam Hussein teh. Eta mah Saddam Hussein anakna Watono. Oh, Di Kadukana. lain urang. Oh, bener. Kudu bisa bedakeun mana Saddam Hussein, mana Haji Aep. Udah baik dibedakeun. Mana jalabria, mana sampurit. Oh, bareng karopi teh. Hah? Bareng karopi. Karep sok jam. Sok jam. Heeh, da nya kitu teh ada bubujangan teh jam. Nya. Ai mane mung dibalikan deui mah ku dewek. Uing teh geus aya nu eta Kang saya nu harupan. Apa kieu geuning aya dina seni masuk aya gini. Iya. Pemaksa dan Dok, bener. Dupik neng sajenengan. Eta lah. Aya maksa nyijem. Apa sajenengan nya bisa Jenengan salah atuh. Aya maksad bade ngiring mikanya. Nah jawabna kumaha sih jawabna. Aduh, abi reuas ngarenjang asa kagebah. Terus Wasta abi.
Pun ijem anu kata. Hai. Pada naon akang teh datangkan. Atuh dilakukeun. Dilakukeun? Sawangsulna. Sawangsulna engkang. Engkang teh saha ceneng. Ira gendak. Adi rewas engkang. Ngerecak asa kagel. Aya kene Kang, aya kene. Ai Asep Teruna bisa nyanyi. Nyanyi, yo nyanyi. Benilainya ai bisa teh mah urang-urang ngamen atuh. Bener. Usaha naon we Tuh, tak ku ayana urang bisa riungan kieu berjamaah teh sok aya pikiran-pikiran anu anyar. Ide Nu mata ku agama kudu minang berjamaah oge. nya. Ku agama dititah teh nya. Bener, urang enak seni. Heeh, ayeuna anu jadi pokok poe Jumaah. Poe Jumaah. Riung mungkulung di masjid tah cing ngahasilkeun hal-hal anu baris hasilkeun manfaatna dunya akhirat. nya akhirat. Ayeuna mun ayeuna nyanyi Sanajan bisa aya urang di luar. nya. Ada dina aya obrolan Eta mah kapan aya pikiran anu anyar anu bakal ngahasilkeun. Anu pentingna dina ieu obrolan teh kapetik hasilna Kala emerna. tuh. Oke, bener. Salah. Emerna kernawu Kernawu terus kalina aya naon? caina keur nyebor tatangkalan. Tuh. Kan ayeuna teh kan halodo. Loba tanah-tanah lahan-lahan dibangun ku bangunan. Bener. Anu antukna penyerapan cai teh kurang. Eta teu aneh. Lamun aya cai sarara teh, naon pamolar urang kene salaku manusia. Teu boga rasa tanggung jawab. Dina lebah penghijauan. Terus Ayeuna pantatangkalan gundul teh sok nimbulkeun rongsol ama Cijenil. Nya Cijenil. Tas sabaraha poe mobil teh jalan Bandung Jakarta. Marutankeun eta teh. Bapak Bupati teh Bapak, lain Bapak Bupati cido anu ngaresmikeun anaan bisa jalan deui. anu bisa jalan deui. Bisa jalan deui teh ku aya Bapak Bupati dina kuring ada dina TV. Iya. Da kuringnya beja cek nu gelo. Heeh. Baru kan teh. Tah, ieu teh pamorah manusia kene. Udah lapisan ozon. Heeh. Lapisan ozon. Bener. Kaancam bahaya manusia di dunia bakal kaancam bahaya. Ku pamorah manusia kene. Tah kitu. Mata urang Tapi kudu introspeksi diri. Saya urang maca dina keterangan. Nya kumaha? Yen ieu rusakna dunya teh bakal ku leungeun jelema. Nyata Pak? Nyata teu bisa ditolak deui. Alam beuki maju. Alam beuki maju, Ancaman beuki berat. beuki berat. Lamun urang teu gancang-gancang introspeksi diri. Kurung iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya mending ngahibur mana ya? Sok Asep nyanyi. Sok. Oke ijem. Ya, jadi Siap. hirupna manusia telanggeng di dunia tekau loba harta sokoho kana solatna doraka pangrasana luhung hirupna adigung nafsuna teu dibendung gawe na hayang nyambung linglung Eta teh nunti-nunti eta naon? kadele beusi matil na sapeda eta pentil tumpang dina kulit putil di awewe eta rok Bener. Ini jauh kana. ere-ere daun pare sayang bondol tahuruan si jem teu daek sare beres sirup make es jeung kalapa jeung segala macam kaleng kalapa muda pokona segala aya eta mah beuki da Saha jeung ieu jeung piraku teh kasida. tah Besok kasida. kacida piraku resiko ketapur sapoe ukur sare tetep saliwat tapi kudu aya daging ayam Kudu daging ayam, kudu aya nu gerok. kudu aya babak aweuy Kudu aya babak kaun. Kudu aya babak kaun. kudu aya babak belur sono ya kan Orang nu gundul. sono jadi dina obrolan itu orang kudu badi